Bismillahirrahmanirrahim. Boga babaturan kudu nu sauyuna ngeunaheun perasa. Urang di lembur teh ketika urang ka masjid babarengan jeung manehanana ke ngobrol babarengan rencana yu urang zarah-zarah babarengan ke yu urang ka kota babarengan. Nah eta kan ngeunaheun ketika urang sorangan juga beja ka manehanana bahwa urang keur ka Banten kebeneran motor nyenggol seti kacana pepes nyana hari wasus kacana masyaallah teman-teman tenanan teu ya Allah ya Rabbi Gusti mudah-mudahan disalametkeun babaturan kula nu sok babarengan ka masjid ka takan ngeunaan kadengena ku urang lain ge sia ta cilaka motorna mah teu naon ngan kacana doang pepes aju antaran ih kayang mah ketabrak gitu abae. Emang gue nanti siak gemes-gemes lah, sudah sieta. Pan siak kadeuleuh sok ngara ngirinan gitu ngara diuk bareng aing meme ka masjid teh. Diuk bae atuh kitu ge rokok aing beak punyana. Oh urusan ada bontot tolol tok budak. Teu cara kieu teh ya diuk bareng. Saya teu ngarokok henteu tah di aing tuh kan ngeunaheun. Eta teu kudu ngomong gitu blek we langsung. Ngeunaan kan minum ngarokok bareng ji cek itu mun bari ngopi mah ngeunaan kopi kan ngeunaan ke isuk benang 2 poe jeung nyana nu kitu lah kitu ieu dikaluarkeun ulah tapi aing tuh sa tuh hayang kopi kan henteu kudu hayang susu kopi susu jeung tah kan ngeunaan teh urang kos kitu sakalina poe katiluna eueuh nu ngarokok nu nyusu kabeh. Eta kan ngeunaan sauyunan ngaranna masyaallah nikmat tadi lembur lamun geus kos kitu cenah bas ye aing ke Banten ieu ke Banten siapa sih milu ai milu mah hayangan atuh nya kitu teh we nya kitu teh kumaha henteu lah aing mah ngadoakeun bae maksudna sih kunaon emang tuh milu defisit sia ieu boga bahasa defisit dang ti mana aing ada ge baheula aja defisit mah ali harmoko teh tah oh negara defisit nah tah aing aya sisa-sisa baheula oh jadi saya ke defisit teh sugan boga saeutik lah boro-boro boga ka warung ge candi bayar urut belanja entah emang ngadoakeun lagi bunga bae bisa ka ditu ye lain kitu asana aing usia mah teu haneuteun henteu atuh jatuh dipaksakeun ge aing mah bisana awak diperet itu lain keluar duit getih ngilu bae milu ongkosna geus tanggung jawab aing maksudna tanggung jawab teh kumaha ieu ayo milu bae pokona geus aing tanggung jawab geus pokona sia mah milu bae geus aing mah ai sia teh milu pan urang ka masjid bareng ngomong ada bareng ka Banten bareng urusanana milu gratis atuh gratis kan ke iraha bae bogana bayar ngarana tah aing teu bal ngabeberat diri aing keur ngabebener awak ka Allah ya beuh aing kadege ngomong siasa aing lain deui aing urut baheula keur ngorang-ngorang bari ditobatan geus aing mumpung loba patula patali jeung nanaon aing mah boga duit zarat teu boga duit geus aing di dieu bae hadiah puji awal 5 nyahoeun ieu pan aju pinter sia atuh emang wali mah ongkos saha ongkos jelema biasa penting urang hadiah di dieu tuh kadeng ku jana kadeng ditanya pan sia hadiahna di imah bae defisit bos eta kitu bae geus milu geus gratis nah kitu nah tapi aing mah deuk teh dihareup sia gratis ongko dihareup aing di tukang mabok aing mah geus ngarasa asal di tukang beng mabok teu beurang gitu komo ieu naik mobil naon ieu naik mobil naon sia naik mobil eta teh tah naon gara elep teh beuh aing mah biasa naik baby ben baheula sia ngomong sakumaha teu jelas aing diarep atuh di Tegabung di tukang puyang gratis mah di tukang ten nawar keneh bu
gratis masih nawarkan apa ya? Hayu geus teu naon geus naon eta karakan ngeunaheun ka urang eta babaturan ya Allah ya Rabb sebenarnya mah lamun urang nyaritakeun ganjaran mah aya aturan urang cicing bae di imah tapi menang ganjaran gede ongkos jelema dek ngaji teu boga mobil aju urang di mobilan urang mah teu ngaji beuh ganjaranna sa mobil ka urang kabeh aya jelema dek ka Banten aju manehanana hayang ka Banten tapi teu boga duit dah eta lain lalagaan komo munggah haji mah saya lain hayang munggah haji atuh lain hayang geus ka impi-impikeun bae aju atuh nyaho sorangan kos kieu kaayaanana sadek lamun munggah haji naon sia ngomong hei sia rek munggah haji itu bener ya sok ulah sok ngabibitan nu hayang sia mah atuh sia hayang atuh lain hayang deui geus ngimpi-ngimpi aing geus motok gara-gara itu gara daftar lu bener dulu eta kan ditanya gitu ke kumaha nu nanyana kan lamun nu nanyana emang biasa sok mere biasa sok ngaberangkateun ka denge urang kan bunga tapi lamun ditanya ku sieu misalnya dah yang enggak boga aya lain kita berangkat mah hayu tidak berangkat bae maksudna hayu sia leumpang boblong ditanya ku sia teh aya urang ge atuh titah leumpang ka mah ka onceng ayo kos ngomong kos bener horenganan atuh nganyana mah bageur jasa nyana tah haji peli keur dahar jelema liwat atuh dibere bae masyaallah ku bageur-bageur teuing tos keur dahar keur ngopi jelema liwat atuh dibere bae parah kabageuranana datang ka dinya tah malah mah deres penting ngabibita mah hei sia liwat los liwat tah aing ngopi tah surudut zolimna deui tah mah ya Allah ya tah kos urang bawa kado batur teu dibere mau kado sareungit asa ieu kado pohara jas nyana ge milutan aduh bangunan ngeunah makana meuli amoh kadanan ku mere eta makana meuli jelema mah kan jelema teu boga duit bari kitukeun emang teu kasuat boga duit deleukeun ku aing sia aing meuli kado satreuk dikahulusiakeun geus bulai teu beres geus aduh tak eta nu mantak dihese neangan nu sauyunan teh tuh ieu karakter munafik seperti kos kieu ya Allah batur anu menang cilaka nyana nu seserian ketika batur menang kesenangan nyana nu gering munafik dilanjut ku Gusti Allah yusiba illa ma kataballahu lana bejakeun ku anjeun he Jibril gol bejakeun ku anjeun ka para munafikin ceuk malaikat ka Kangjeng Nabi ulah boga karakter model kos situ ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian hei laisibana sama sekali teu keuna ka urang musibah illa bakataballahu lana kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana wa maulana Allah anu ngalindungi nu nulungan nu utar atur ka urusan urang sadaya Allah Masya Allah karim urang menang untung urusan Allah urang menang rugi nang Allah urang keur meujeuhna salu nang Allah
urang menang musibah nang Allah itu perkara keluar tina aturan Allah kullu syai'in biqada'illahi wa qadari sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah keluar ti qada jeung qadar Allah puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kumaha ge narima urang kana keputusan Allah urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun bae kudu kawin bae kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah urang dagang ti mimiti lah sapila dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah urang ti tajong musibah nang Allah urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah wow kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh naon hiji jantung halo laju naon deui paru-paru lah tereh teh mah pernapasan kan teh mah salah sok ngomong kitu heueuh maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas ai paru-paru mah pan urusan napas aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh kene teh makan napas jauh tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana heueuh ya ai aju naon deui darah tinggi je teh mah panglima kabeh teh mah penyakit panglima teh mah aduh ya ieu atas cek urang teh aing ngadenge kamari pengajian horenganan kabeh ge nang Allah emang sih nang Allah ya lagi ngomongna sangeukeun ai nang nama nang Allah kabeh ngan kieu-kieu teuing jeung eta atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah tah deres aing ngaji mah deres aya sadar aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain Sidna Husain boga anak ngaranna Ali wali Sidna Husain waliun min auliyaillah silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas boga anak Ali hebat datang tamu ke Ali Sidna Ali assalamualaikum waalaikumsalam cek ngana calik aya naon cek ngomong Sunda iya cek ngana teh ieu teu usul urusan dagang maksudna kula dagang cek ngana terus bae teu pernah we ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung cerik Ali bin Husain cakira kok cari inghak-inghakan terus be cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cakira teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cakira tani dia batur babaragus cakira tapi nu kula mah teu wudu be cakira aya ya ijang dahar mah gitu jeung dijual ewe ala kadar saeutik mangan teh cara batur we cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui ieu ceuk kira teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulah naon tilu musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara tilu musibah
musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan kana leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah ceurik luar biasa leungit onta ceurik luar biasa leungit dinar dirham ceurik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge ceurik luar biasa jeung ceurikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leuwih teu pernah dikencerikan eta tamu kieu di oge cek lain tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyengcerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mun gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sih leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki oh ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula nyaman sia goblok apa tolol sih leungit motor beat ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teh dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho teh jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae malah mah 15 tahun anu silam pernah leungit motor datang ka kuari inget ras hate asana nyongkelit jas hate ai hudang merereng jagaan inget ka motor baheula keur meujeuhna resep ka dunia mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-ingeteun keneh tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah tadi pirale cicing beta tamu bener kadua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus aya catatanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya kana mari cijamolong ka perkuajen teh goreng adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram
kamu si bahan rizki model kos kitu teu pernah di tafakuran dijadikan iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon teu dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu aduh sugan teh dek didoakeun orang dicarekan lain carekan urusan anak ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu ku ari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah ditunda kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bank anu ternama bank anu keliling disebutna bank naon kana nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bank kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bank keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna kana pamajikan neraka sarua bae kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kenal teh hirup teh make jeung asal bae moh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit ya ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nun teu haram kuari naon hayu ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes sia dipirahan ngeureunana ngredit sia jita Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit tukos karan deuk masuk ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu
tidak ngarobah dahar. Padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak, dua patempatan jasok kata tamuan ke panti berbagai penjuru daerah, tilu dahareunana atuh. Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar. Cerik nyencerikan masyarakat. Asaras ingat cerik. Telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat, maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan. Alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaianana eta be jeung eta bangunan boga dua doang, itu diseuseuh eta dipake, mun eta diseuseuh itu dipake, geus disiap-siapkeun ti Baitul Mal nya mambunge. Mereka hiji kedua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur. Tilu tempat-tempat makanan jeung minuman, opat makanan jeung minuman eta tah nu dilaporkeun. Cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur, feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman. Bener anjeun kitu leres. Ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teh daek ngarobah kitu bae kumaha? Kieu ya Amirul Mukminin, abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina. Adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikeuna lain teu kabeuli, teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah, tapi abdi teh hayang hiji. Nomor kedua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal, abdi ge siap jang ngabangun pribadi jang pribadi abdi, tapi abdi teu. Nomor katilu urusan dahareun jarang masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat. Jadahareun bagus ge tempatna jore badahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae. Ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae. Cek Sina Umar bener oge. Teu naon hubunganan. Urang boga tempatna bagus tina emas tah, tapi dibere ka dinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha? Emas tinggal emas. Urang make batok, tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam. Iya, make santen semua amis. Iya, ya Allah ya Rabbi Gusti. Diendogan setik. Wah. Dadat. Geunah jasa. Tempatna batok. Nu tadi emas, tapi bubur geus 5 poe. Naon hubunganna dahareun jeung tempat? Tamangan sakarang babanggaan doang. Ge Fudoli. Doanya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna. Kudu 5 ge nu pola dek. Ambo budak. Mun cecekelan terjadi. Kudu cecekelan. Keur ieu bari geus tobal. Tuh sia mah dasar hasud. Tuh. Alasan laon maneh Salman cek Umar matak teu hayang. Hiji besi dianggap teu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh. Ja Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu. Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus. Ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman, Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes. Ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae. Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sina Umar kagagas cak cenah ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba ieu mana tan akur jeung Kangjeng Rasul mana cenah ieu budaya leg-leg Gus ya budaya leg-leg Gus ya
ayo kunaon teu nuturkeun saya nuturkeun saha sia kos kitu teh pakean tah ulah neuleuh ka dieu sia mah kos kieu mah bangka waras sia mah geus atuh minimal urang geus salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah ieu mah pan lain aya deuk salat make batik giliran ka pasar make jubah deui Abeh pajar supi. Gara oblok kabeh tarolong. Atuh ya Allah, hari ini ngaji mah biasa bae. Oh, dek salat mah biasa bae. Meuy ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener mah edan leupas. Nomor kaduana urusan imah sapira imah ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna jageninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka jelas boga jaminan sorga tingali bumi na penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek di mana-mana Kangjeng mantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga bener kos kitu mah nya abdi deuk ngaleuwihan Kangjeng cek Sidina Umar kagagas baheula urang bareng katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan abdi mah teh kudu nyokot ti Baitul Mal ku abdi sorangan ge insyaallah hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas gara-gara piring aju abdi kena siksa cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu tamah abdi deuk dilanjut jadi gubernur mangga tamah urusan pribadi abdi urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah abdi ngarti abdi teu ngarti pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careuri kabeh ai kos kitu batu lainnya na bae ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae urusan baju urusan imah bareng Salman anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung coba kiai nu kuat saudara-saudara marilah kita sama-sama membangun masjid aya nyana nyokot duit masjid tolong lain akan pun sia narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu keuna ka para pemimpin cek Sidina Umar Malikan Aduda raja nu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak imah Amirul Mukminin nyaleutik jeung tatamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana
deui di luar kelayakan saha cek tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani kasih na umat setan ge si ulu sia juga wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin teu embung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung mah jepeni naon garwa bikang sia mah bikang Yi dicelongok mah istri. Hese dibawa ke Bandung teh terpaham. Tah kan sopan. Itu kan garwa. Nah, coba orang naros. Yuk. Aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah. Aya naon permasalahanna? Cek ummahatil mukminin. Kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin. Oh, Abah Abdi cek Siti Hafsah. Muhun. Kitu teu adil teh jujur sanes. Sanes mah sanes. Aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha mina henteu kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan mina kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangun ke katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina saregep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong teu seueuh ayo urang mah pantes kieu nomor kahiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebeuh perasaan sakumaha nu kurang kasaksian ayeuna perang Irak perang Suriah aya nu lain perang acan Rohingya jeung sajabah-sajabah penganiayaan kafir terhadap muslimin jelas geus di mata urang dibuat berdaya urang sebab nyana geus ngebogaan kekuatan seakan negara ieu dipermainkeun ku dua satu adalah Amerika kedua adalah Moskow Uni Soviet mataran tenangan sakitu nu mempermainkan dunia teh eta keberan Soviet tumpur tinggal Amerika jadilah raja di dunia italah Yahudi jeung Nasrani di jero terus digempuran tanpa pamrih
termasuk Indonesia adalah target diperebutkan antara Soviet termasuk RRC anak buah jeung Amerika. Kurang mangan sakadari jadikan proyek, kurang mah proyek nyana nu ngarau keuntungan. Mau tidak mau seperti eta bae. Sebab negara orang negara berkembang. Teu buahan-buahan. Terus we kembangan ragang. Teu buahan-buahan. Ya otomatis jadi bola-bola. Yahudi anu begitu dahsyat. Dunia perekonomian geus dikuasai ku Yahudi. Perpolitikan geus dikuasai ku Yahudi. Di urang mayoritas Islam, tapi perekonomian Yahudi. Perpolitikan Yahudi. Terus urang teh diperet keuntungan anak jangnyana teu meunang urang hayang boga kauntung boro-borona naon kakarak hiji sosok manusia anu jelas kasalahanana begitu sulit ngan atuh terus bae ti baheula ge kitu bae perang mah berjuang mah ieu memperjuangkeun hak itu mempertahankan batil atau masing-masing terus tuh urun ti baheula kurang kakarak eureun sagedeung geus sigana hungkul justru di tengah-tengah eureun urang terus diserang kuari geus keterlaluan tinggal urang jan nagara mah lain nu polisi lain nu abri nagara mah nu urang kabehan bebejana ge untuk rakyat dari rakyat teh podol zero dari rakyat untuk rakyat naon deui jiga deui dari rakyat untuk rakyat jadi naon bohong sialah mantak aing teu nyebutkeun ge bohong cak kira aing teu nyahong weureuh jauh kan bohong kos gitu tapi eta emang kos gitu demokrasi nyanggakeun sadaya-daya urang mah jelema leutik sakadar nongton gitu minimal ngadua Allah maha uninga kamana arah doa urang jeung teu aing ditarima jeung henteu mah ku Allah dengan minimal jang kepedulian orang di akhirat tur engke orang kabawa ka mana sakitu urang sih hade ngadoana besi ente ngadoa mudah-mudahan Ahok menang sing hade deuk menang deuk teu teh urusannya na tapi urang salametkeun diri urang sing ulah milu urang kafir sakitu urek eleh jeung menang urusannya keur diolah kuari ngan urang besi isuk bage tomaot tah sing ada sakitu kula mah pelingan doang besi minggu hareup maot asana kolot bajang mal karbeli kan sebulan hareup maot pucuna kieu mah ngadoakeun lain ngadoakeun ati geus de kamar deui geus kolot batuh ya wayah kadinya nu kolot mah juga singgungan bae asa kanyana bae ya Allah si ade salamet ke diri urang ja polisi ge atuh jelema sarua bae jadi hayang salamet di akhirat kuari jana aya di bawah instruksi komandan nuranina nu muslim nu maca Quran ceurik batin atuh sarua bae je polisi emang polisi juri jelema sarua atuh jelema nya ge batin nama ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabb moal teu gajeun kumaha ge menangis ketika nya diinstruksikeun ku komandan sumpah militer ieu jadi masalah
nyanggakeun sadaya-daya urang polisi lain, abri lain, RT lain, sugih henteu, bisa ngaji henteu di sarua bae. Boga sepeda kempes malulu. Atuh ngadoa nu lempeng ka Allah, jalemetkeun awak. Ieu si hade. Kula sakadar si hade geus. Sabodo ka ditu da mah. Nah. Coba lamun geus disiksa cara Israel deuk wah. Ketika awewe dibunuh tanpa salah. Beres awewe budak leutik anu teu bersalah penjarakeun, paeh di jero penjara. Budak leutik naon salah? Kunaon nyana make ribedeun ka budak leutik lantaran budak leutik di Israel model 7-8 tahun talar Quran. Ya di aya ka modelan bae Gusti Allah 12 tahun sepasehnya. Geus siap angkat senjata. Besi orang bertanya-tanya kok budak leutik si dianiaya. Budak leutik di Israel teh maca Quran parahase di Palestina. Talar Quran, cerdas. Nu mantak nyanda teh kewalahan budak leutik teh dibombardir. Dia ebakan gitu. Teu meunang azan di Aqsa. Instruksi langsung. Seakan dikuasai orang Palestina dibunuh secara perlahan-lahan. Budak leutik mah dibunuh sarua awewe dibunuh teu berdaya. Negara mana anu endek bisa ngabantuan dimusuhan tapi maha kawasa Allah lah Allah nurunkan kembang api doang. Kembang api kembang api aya seuneu aslina mah pan seuneu neraka. Seuneu aya di urang mah mah kembangna. Kembang tuh kembang api beak kabeh. Kumaha coba. Tinggal engke kahareupna kumaha sabaraha ratus atau ribu nu paeh. Setelah kebakaran engke bakal nanyana teh ditampung ku ari geus 300.000 manusia di penampungan. Mana cai, mana listrik. Hajut tempatna panas tuh jang berlindung. Ndeu kumaha coba maha kawasa Allah. Lah kembang api doang diturunkeun beak kabeh. Kembang api kok tsunami tama sacek selek cai tsunami mah jocoy gede na maupun di laut tama sacek selek cai da malaikat sacek selek mah coba ka acehkeun saeutik sacek selek doang 200.000 manusia paeh Garut mah tama saeutik malaikat loba-loba sacek selek mobil kanyut kabeh sanunya Jakarta ge lamun terus mempertahankan batil buat seuneu buat angin buat cai wallahu a'lam coba lamun dibere banjir Jakarta ngolosot terus ka Tangerang cai ka Cikupa Belaraja Sepatan Pasar Kemis aman. Tapi ke pondok maka dia ayang kayak lantai. Gua coba kawasa Allah. Jadi Israel ge perumahan Muslim aman. Deku coba belah dia ke huruf belah dia ke iya henteu. Deku coba ayo. Ya Allah ya Rabbi maha kieu bae innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah ta eta nu ngajadikeun sisikian nu ngajadikeun tangkal nu ngajadikeun daun ngajadikeun kembang ngajadikeun buah di dahar ku mane eta saha ta nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ka umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor doktor insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak ai cak aing jadi mah jadi bae nu mantak kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi
menang sata ngajadi kenang aing kunaon mantak dijadikan bongan tadi tong-tong kujana paling dijadikan bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi masya Allah karim bejakeun besi pajar nu ngajadikeun petani besi pajar nu ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasana masih sikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma kan ieu siki korma tak aya nu putihna ta eta nawa ta eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat eta kulumudna cokotan ku urang set geus dicokotan langsung dikagelaskeun diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkeun innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah ji nang saha ngajadikeun tangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar artina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malam mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nyana osong kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa aing ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA siap macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 teu kudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan kan dinya ka patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari teman teu bae sanes kitu Tuan mah panteu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai kitu kunaon tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh tah kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuan kudu kawinkeun cara ngawinkeun aku mah ieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun teh ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan eta ngaranna ngawinkeun korma jaheul cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunya sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heuh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana cek urang Kendal teh atuh diseurikeun ya melak kacang kos kitu melak parega datang berbae teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy
Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusia hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyit minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog hayu sia sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung nya heulaan iwung ai iwung biji lapan teh awi oh nya heulaan awi atuh awi ti mana aya iwungan heulaan iwung atuh ai iwung dapan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung aya lamun awi ti awi atuh ai awi teh bantina iwung datang ka kiamat sia moal beres otak jeung endog heulaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas bisa ngajawab aja nailah manusia tina sperma ti manusia ti sperma ti manusia ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia teh tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-selna di dinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanna nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4 umurna rezekina pagaweanna surga jeung nerakana geus aya dokumen tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh ai awewe mah majir pencit habek Tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna al-wadud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepen jasa ka urang di mana-mana manehanna resepen ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihidan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial dasar tuh eta deudeuh alwadud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae eleh kotok rintik mah
paling setik Kiai sabaraha boga anak 12 baragus Kiai boga anak na loba kuari mah Yai gaduh putih sabaraha nurutkan negara be 2 KB Kiai Golkar teu beres sama Kiai kos gitu pejabat geus 2 KB geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik, atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren didikeun. Mentak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula, bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana dipondokkeun dan henteu. Dinaonkeun tuh sakola. Atuh memang parantina sakola mah kos kitu. Namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakan ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok adi Bro anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki kerjanya mondok henteu biasa kos kitu. Gas, antapkan bohongan teu masantren. Deuleu tuh pondok pasantren mah. Wah, santri da geus sararieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah weur ka pabrik, nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwalian atuh santri mah. Enggak saya teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih kena kerek. Udang jam 8. Budak serpi amat, serpi saknya. Kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nyana mah teu nyahoeun urusan ekonomi tenyahuan kuari di negara keur ngagodog undang-undang tenyahuan nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sabodo teu urusan kos kitu ieu penting mah aing mah ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupanna geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teh bloon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lembur ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung nama deuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju dipermasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depanna si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu
blon jasa teu daekeun. Padahal santri mah masa depan ngaleuwihan SBY, ngaleuwihan Habibie, ngaleuwihan Pak Harto. Kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibie produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depan bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti. Oh, ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain titah kulurah. Tapi engke di akhirat. Tuh, si Asep geus mulai kuari masa depan geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Ye, menang 5 tahun, genep tahun siap kadeleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep. Nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan. Der bae kuari ngayakeun muludan. Asep ditabalik. Kunaon yang jadi protokol yeuh protokol. Heseu nu nyawa dalil. Ha, mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep titah balik Sep balik ke Asep. Nah naon muludan protokol. Ya siap. Siap atuh jadi protokol atuh boh. Mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan takziman wa takriman. Wih, hebat atuh si Asep atuh. Di pondok nagenya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Ah, kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing. Langsung nyana, hei, bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ah, ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai, geus. Mulai, geus. Nu boga anak parawan geus kadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep. Ya iya Haji Podoli itu bisa datang. Macet didoyong. Macet total kontainer. Udah kumaha tuh. Haji kumaha tuh. Asep bae lah ceramah siap. Nyana napas lagi ya. Cilok mundur santri. Alah. Aing nyaritakeun sakadang pecang ae ge lah. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece. 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun manggeus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun. Cep, ulan si aya di imah aya. Tutu mang anu paeh. Aju paeh sih bebeja ka aing. Pangmandiankeun Cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae geus. Atuh babar. Tilok mundur santri mah. Masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim.
ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu madaknya nama kuarige geus terisolir hirupna terisolir jalma mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan jadi santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturana ieu urang pan sangu doang eueunan tenang ih jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeung horenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo bae goreng beres golotrokeun nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo si boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sampai dua baik kotok aing gamana legit siapa orangnya iya tanu di dahar ku sia teh tuh goblok itu sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna amun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu geusna ka mana balik heeh nek nanti sagedeung doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju horeng dibawa balik ku jana menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae tak kahirupan santri Masya Allah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilahin yusuh masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus ka ditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engkena teu bagus nyebut dodna engkena waladhdallin ieu mah kena buleut dodna waladdo takos kitu wadek disalapkeun yes ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibudug-budug emang asli budug eueuh masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur sholat barang sholat maghrib barita sholat maghrib jelema garendut ya cari cing
di nanya di itu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya tekebel bener imam cakabat aja teh murid imam gitu ternyata tenel biasanya imaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dia terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari ditanyong priuk lah di dina lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu keula 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ailetik mah jangan masya Allah inilah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mentak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah